Woi, kena libur, sarean wes ya, teu bosen teh naon? Henteu lah. Emang les ya jomblo wae teu bosen teh naon. Ngopi-ngopi apa tuh? Ngopi. Keur aing mah ah. Yo. Naon bedana kopi jeung susu? Ngomong bae menta sia teh loba cungur pisan. Baca. Nyawan bae. Nyaan sok, geura jawab. Kopi mah hideung, susu mah bodas. Lain, salah. Kopi mah pahit, susu mah amis. Lain, salah. Naon atuh putan? Kopi mah hidung kabeh, susu mah hidung tungtungna doang. Aing ge boga ye. Naon? Sato naon anu selalu sehat. Sato sehat, 4 sempurna. Lain, salah. Satu, aku sayang ibu. Lain, salah. Naon atuh? Taluk nyerah orang. Ya. Belalang kupu-kupu atuh. Nah, bisa. Kan siang makan nasi, kalau malam minum cucu. Weh, saya lapar tuh. Oh my god. Lapar ya? Mana duitnya? Nope. Nyawan bae sia mah anjing. Ya, boleh sanggup ke warung Tegal. Oke, siap. A few moments later. Duh, nu meuli sangus we ujur ke Arab gitu. Teu nyawa aing keur lapar si anjing teh. Jalan telepon ah. Halo? Siapa mau disangus we ujur. Kodon ulin si ganaus siapa? Ente yakin, swear. Geningan we ujur. Kapan suruh mulai ke warung Tegalin? Ieu masih di Brebes keneh. Ke penting anjogna ka imah. Si anjing. Jancuk. Nope. Kari Jangan bohong dulu. Saya ulah langsung aja. Sorry. Dan atuh. Makanya. Amis. Guys, pada mana lah? Kumasia wajib kena eta itu. Kemana ah? Atau siapa?